Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu eta hiji fasal. Watajibu jeung wajib naon az-zakatu zakat fil ibili dina onta wal baqori jeung dina sapi wal ghanami jeung dina domba wat tamri jeung dina korma waz zabibi jeung dina anggur wazuru'i jeung dina pirang-pirang pepelakan al muqtatati anu dipake kakuatan halatal ikhtiyari dina tingkah milih-milih wadzahabi jeung dina emas wal fiddati jeung dina perak wal ma'dani jeung dina ma'dan harta emas perak galian warrikazi jeung dina rikaz pependeman jahiliyah minhuma tina itu emas jeung perak dahab fiddah wa amwalit tijarati jeung dina pirang-pirang harta dagangan wal fitrati jeung dina zakat fitrah wa awalu nisabil ibili jeung ari mimiti nisobna onta khamsun eta 5 wa minal baqori jeung ari mimiti nisob tina sapi salasuna eta 30 wa minal ghanami jeung ari mimiti nisob tina domba arbauna eta 40 fala zakata atu teu aya wajib zakat eta maujud qabla dzalika ti dina samemehna itu nisob wala budda jeung misti eta maujud minal hauli tina haul tepung taun ba'da dzalika dina sabadana itu nisob wala budda jeung misti eta maujud minas saumi tina diabur fi kalain dina jukut mubahin anu dimenangkeun itu kala wa alla takuna jeung yen teu kabuktian itu saimah ngadamel we ai saimah teh ingon-ingon anu diangon hayawan anu diangonna milatan eta anu sok digawekeun jeung yen teu kabuktian itu ingon-ingon anu diangonna amilatan eta anu sok digawekeun fatajibu maka wajib fi kulli khamsin dina saban-saban 5 minal ibili tina onta naon syatun hiji domba wa fi arba'ina jeung wajib dina 40 minal ghanami tina domba naon syatun hiji domba jaz'u do'nin tegesna domba anu punglak huntukna hiji aw thaniyatu ma'zin atawa embe anu umur 2 tahun wa fi kulli salasina jeung wajib dina saban-saban 30 minal baqori tina sapi naon tabiun sapi tabe tegasna sapi anu masih nutur-nutur indungna summa in zadat tuluy lamun leuwih naon masyiyatuhu ingon-ingonna si jalma ala dzalika kana itu mazkur nisab teh awali nisab fa fi dzalika zaidi maka eta tetep dina itu anu jadi panambahna ari tafsil wa yajibu jeung wajib alaihi ka si jalma naon aya ta'allama yen ngaji si jalma makana perkara aujaba nu parantos ngawajibkeun hu kana masaha Allah taala alaihi ka eta si jalma fiha dina itu masyiyah ingon-ingon teh wa amat tamru jeung anapun ari korma waz zabibu jeung anggur waz zuru'u jeung pirang-pirang pepelakan tawa tatanen fa awwalu nisabiha maka eta ari mimiti nisobna itu tamar jabib zuru khamsatu awsukin eta 5 pirang-pirang wasak wa huwa jeung ari itu khamsatu awsuk salasumiati so'in eta 300 so bisoihi kalawat sokna kanjeng Nabi alaihi eta muga tetep ka kanjeng Nabi as-salatu rahmat Allah wassalamu sareng kasalamatan Allah
Wa yudammu jeung dikumpulkeun naon zar'ul ami pepelakan sataun ba'duhu tegesna sebagianana itu jar'un ila ba'din kana sebagianana deui wala yukmalu jeung henteu kudu disampurnakeun naon jinsun hiji jinis bi jinsin ku jinis anu sejen wa tajibu jeung wajib naon az-zakatu zakat bi budu wisolahi ku dohirna kamaslahatan washtidadil habbi jeung ku teasna siki wa yajibu jeung wajib piha dina itu tamar zabib jeung zuru naon al-usyuru 1/10 illam tusqa lamun henteu dicebor itu salasah tamar zabib zuru bimu'natin kalawan biaya wa nisfuhu jeung satengahna itu 1/10 insukiyat lamun dicebor itu salasah biha kalawan itu mu'nah wa ma jeung ari perkara zada anu ngaleuwihan itu emma ala nisobi kana nisob ukhrija eta dikaluarkeun minhu tina itu mazada naon biqisqihi bagianana itu mazada wala zakata jeung teu aya wajib zakat eta mawujud pima dina perkara dunan nisobi nu tetep emma sahandapeun nisob illa ayyatatawwa kajaba yen gawe sedekah sunat si jalma wa amma dzahabu jeung anapun ari emas fanisabuhu maka eta ari nisobna itu zahab 20 eta 20 naonana mithqalna wal fiddatu jeung ari nisob perak mi'ata dirhamin eta 200 dirham wa yajibu jeung wajib pihima dina itu zahab fiddah naon rubu'ul usyri 1/10 wa ma jeung ari perkara zada nu ngaleuwihan itu emma pabi hisabihi maka eta tetep kalawan itunganana itu emma wala buddha jeung misti eta mawujud pihima dina itu zahab fiddah minal hauli tina tepung taun tina hawal ilama kajaba perkara hasolan wa hasil itu umma min ma'danin tina ma'dan harta galian aw rikazin atawa tina rikaz pependeman jahiliyah fayukhriju maka ngaluarkeun si jalma ha kana itu ma'dan rikaz halan barina pada harita wa fir rikazi jeung eta tetep dina rikaz al khumusu ari 1/5 wa amma zakatut tijarati jeung anapun ari zakat tijarah zakat dagangan fanisabuha maka eta ari nisobna itu zakatut tijarah nisabu ma eta nisobna perkara usturiyat anu dibeli banda dagangan usturiyat anu dibeli itu tijarah bihi kalawan itu emma minan naqdaini nyatana emma tina naqdain mana tegesna tina emas perak walayun tabaru jeung teu direken teu diitung itu nisob illa akhirul hauli kajaba dina tungtung taun wa yajibu jeung wajib piha dina itu tijarah naon rubu'u usyuril qimati 1/10 tina harga wa malul khalitaini jeung ari harta anu cacampuran duaan awil khulatai atawa pirang-pirang nu cacampuran kamalil munfaridi eta tetep saperti hartana jalma nu nyorangan fin nisobi dina nisobna wal mukhraji jeung dina anu dikaluarkeunana idza kamulat di mana-mana sampurna nu syurutul khultati pirang-pirang syarat cacampuran wa zakatul fitri jeung ari zakat fitrah tajibu eta wajib itu zakatul fitri bi idraki juz'in kalawan manggihan sa juz min ramadhana anu tetep tina bulan Ramadan wa juz'in jeung manggihan sa juz min syawalin tina bulan Syawal atau anu tetep tina bulan Syawal ala kulli muslimin kasaban-saban jalma Islam alaihi wajibna zakat fitrah teh ka si jalma wa alaman jeung ka jalma alaihi anu eta tetep wajib ka itu si jalma
nafaqatuhum ari nganapakahanana itu eman. Idza kanu di mana-mana bukti itu eman muslimina eta pirang-pirang jalma muslim atau jalma Islam ala kulli wahidin wajib ka saban-saban sahiji. Ala kulli wahidin eta tetep wajib ka saban-saban sahiji soun arisa so min ghalibi kutil baladi tina anu galibna di alap kekuatan di lembur. Idza fadulat di mana-mana ngalewihan itu so andainihi tina hutangna si jalma wa kiswatihi jeung tina pakaianna si jalma wa maskanihi jeung tina tempat cicingna atawa imahna si jalma wa kutiman jeung nu dialap kekuatan ku jalma alaihi nu eta tetep wajib kasih jalma nafaqatuhum ari nganapakahanana itu eman yaumal aidi dina poean lebaran wa lailatahu jeung dina peutinganana itu id wa tahu wa tajibu jeung wajib non an-niyatun niat fi jami'i anwa'iz zakati dina sakabeh pirang-pirang warnana zakat ba'dal ifrozi dina sabada dipisahkeun wa yajibu jeung wajib non surpuha mikeuna itu zakatul fitri ilaman kajalma mikeun itu zakat nganu caket mah zakat fitrah teh ilaman kajalma wujidan nu dipanggian itu eman minal fuqara'i berna tetep ti pirang-pirang jalma fakir wal masakini jeung pirang-pirang jalma miskin wal amilina jeung pirang-pirang jalma nu nguruskeun kabeh alaiha kana zakat wal muallafati jeung jalma anu di bubungah naon kulubuhum pirang-pirang hatena itu jalma-jalma wa firriqobi jeung pirang-pirang abid wal gharimina jeung pirang-pirang anu baroga hutang wa fi sabilillahi jeung jalma anu perang ngabela agama Allah wa ibnis sabili jeung jalma nu nyanyabaan atawa lumaku wala yajuzu jeung teu meunang wala yajzi'u jeung teu nyukupkeun naon sorpuha mikeunna atawa nasorupkeunna itu zakat li ghairihim ka salianti itu nu kabeh teh tikawit pukoro dugi ka ibnis sabil kantun faslun wa yajibu saumu syahri ramadhana cekap wallahu a'lam bissawab.